Jang, kali Jang. Bulan Pak, Naon Jang penting rek nyaritakeun naon teh Jang. kieu Pak, wong teh abdi teh among teten si Neng. Dipaksa antri perkosa hungkul ku bapana. Naha ngomong naon si Kapun. Ari dicaritakeun mah panjang Pak. Ngan kamari ujang jadi koboy teh, ujug-ujug titah nanyaan si Neng. Nanyaan kumaha sebenarnya asal reuas Bapak ya. Nya piwarang nanyaan si Neng. Bapak kepageto piwarang kaditu. Duh, kieu mah kudu bade meh heula jeung inung maneh. Mih. Deh, deka benar ringung. Penting nyokot keputusan teh. Tereh teuing. Nah, atuh Bos. Udah hariwang sing ningali anak dewek di kitu-kitu mah. Atuh Bos hari kitu mah wayahna we atuh. Nu jadi masalah nama nu carita penting teh ya, anak aing sin jadi gaang. Teu bahaya tuh Bos, digang mah menang-menang pare. Cing balik selain ngomong teh. Cigana jauh ka mimbar we. Oh, sok atuh Bos ajumahan mah tuh. Nah, tara di masjid aing. Emang masjid teh loba sungkul, ieu ge aya Bos. Teu bisa. Teu bisa. Teu di masjid aing mah teu bisa. Iya, Kaput. Mih. Bulan pi, naon tuh ngebaku musik karotan teh. Lain Mi, ieu mah penting pisan. Naon Jang maneh? Aya masalah deui atau balik ke pegawaian? Lain Ami, ieu mah urusan asmara. Bawang beureum atau napi bawang bodas? Asmara Ami lain samara. Ah budak teh asa macem-macem kejeng hayang ke asrama sagala. Asmara Mi, asmara. Tah kitu tuh Jang, pami kitu mah amih kadenge. Terus kumaha tuh Pip, ai tos kieu? Nya justru eta urang teh kudu badami. Abi mah penyangka, aduh si Apih mungkin kaya tujuan kita Neng. Padahal mah kurang mengelak kumang si Apih kasih karena mah best dengan si Apih pokoknya. Jangan itu namanya ayeuna pasti kesiap-siap si ini. Sok Jang, caritakeun ka inung maneh kumaha caritana. Jadi kieu Mi, kamari ujang pas setelan koboy teh. Ujang teh langsung ditah nanyaan ku si Api Apud. Nanyaan naon? Nanyaan budakna. Nya tinggal tanyaan. Nah emang tara patanya gitu ujang jeung budakna. Setengah arti diwain ini teh. Nya osok atuh patanya mah. Tong gegebos gitu atuh ka indung teh. Lain sebenarnya anak dewek teh kumahakeun nya deket terido. Kan hariwang dek teh Heeh, emang hariwang mah puguh deui. Nang karunya ka si Neng. pang nama lain kuna naon pan budak dewek hiji-hijina semata gajah. Gajah duduk Bos. Sarung aing ye gajah duduk mah. Nah, Bos siga carcet sangu ieu mah. Cicing mau kebeuli ku rakyat mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aya Pak Guru. Aduh. Kunaon nuju naon, Neng? Neng meni jadi isin kieu. Maka isin sagala hari Neng. Justru Pak Guru mah meni asa bingah ningali Neng Suraseri nyalira teh ciga nu bahagia gitu tah. Ih Pak Guru aslina ieu mah bahagia pisan. Bahagia naon ari Neng? Cik atuh bagi-bagi Pak Guru atuh. Ih meni bahagia pisan. Si Api masih anu terbaik kanggo Neng Pak Guru. Masih naon? Buah-buah sekedap deui tarosannya. Laras? Gini kan Pak Guru mah neterangan nih. Ih, Pak Guru teh atuh segala terang. Nyapi atuh kumaha tos kieu mah? Oh, udah kumaha kudu mikir heula geus kieu mah. Teu kudu mikir atuh tinggal kaditu. Oh, teu bisa kitu pan apa sapun mah jelema na riweuh. Oh, sia teh. Nya geus mi urang banabi di tukang anu mah mi. Nah, yuk Pi. Geus kieu mah burung jadi. Pun, daguan pun. Tong cicing wae seling. Cenah parem, tiupan. Atuh urang tiupan nya.
Nepi ka nyelecep kieu cenah teh. Dan nepi ka ngegibrig deh kah. Panas dingin, Bos. Tapi heueuh dek asa kaingetan euy. Panjen keujig. Kela. Are ayeuna si Apih nuju di mana? Si Apih teh di lebet gitu nuju di dapur. Sareng Sareng saha? asisten. Oh, sareng si asisten. Bade di seueuran si Apih Pak Guru. Nya atuh sok pangnyawurankeun. Mun atunya sakedap antos heula. Ya, mangga. Rek ka mana ieu di dieu? Ya, Pih. Bisa rek dikumahakeun ieu tuh budak urang geus kieu carana mah. Nya ayeuna mah tinggal nepungan si Apu da di sunatan. Beak atuh di sunatan deui mah. Ih, heueuh nepungan si Kapun. Heueuh panepungan teh kudu babawaan atuh iraha urang rek belanjana. Ya isuk tinggal ka pasar. Isukan mah bagian pasar domba atuh jadwal lagi lain pakaian. Aduh, heueuh nya euy. Heeh, geus we urang pageto weh. Yah, aya Pak Guru Lain aya naon Pak Guru nyoran hamba. Ah, ieu mah karerasan ngalangkung mangapun. Anu beteh ninggal si Neng suraseuring nyalira. Ciga nuju bahagia gitu. Cik aya naon mangapun. Anak si mata gajah dewek. Tuh. Keun menang kabagjaan ti dewek. Kebahagiaan naon mangapun. Cik caritakeun atuh. Jadi kieu Pak Guru. Anak dek teh da kumaha atuh ente kitu wae geuningan. Nya ente rek dijodohkeun wae jeung anak si Dodib. Ku tante geuningan didangut cariosan abdi kamari. Cios geuningan atunya kaputra Mang naon teh? Dodib teh. Oh nya. Budak Mang Dodib si Cikai teh nya. Teh salah eta pisan. Dulur eta teh. Nah tuh geuning dulur Pak Guru. Abi mah namanya uninga. Mohon eta teh Mang Dodib teh si Cikai teh putrana Uwa Abdi. Eta teh Mohon si Dodib teh Uwa eta teh. hadena kamari teu ngomongkeun gosok. Lain Pak Guru rek ngopi. Nya puguh atuh. Urang keur nungguan sisimut wae. Nah pada ayeuna mah teu bisa ngajar. Mana sok anger teh manyu. Abang kena nu kamari can dibayar. Pamajikan sok menyon. Lain kenana. Wah, urang ge teh dibere duit ke pamajikan. Teu dibere gatrik-gatrik acan. Bayarnya anyu keula. Lebih gampang ah. Mat. Yo, Bos, yo. Ade asing. Ayeuna dinya. Bos. Sok ge diuk heula. Lain aya keneh kopi teh teu. Bos aya pais lebu. Sok angaros lain mah aya Pak Guru teh. Kamari rek dibere sabun rasa jeruk, ana dibere lebu. Nada euy incuing. Kan ngomong cuing. Oh, atuh da naha mah rek dibere pais lebu. Kan kuat baheula mah geuningan mun aya incuing teh. Nungguan pais lebu. Atos. Tong cocok wae. Anger ari abang ade teh sok cocok wae. Geus si ieu mikina. Silaing. Mau jadi ngopi lah. Terus anger aya ka dieu teh Om penawaran kopi tadi tara bener. Lila mah dagang silaing mah bangkrut. Geus we mah lah urang ka jero deui. Ayo tiris. Heeh, dek hayang mikiran si Neng. Ayo. Cung, punya bingis ngobrol dengan Bapak Wing sih. Terus kumaha? Oh nyanyi mas, dari tinggal balanya. Oh ya syukur atuh. Oh alhamdulillah. Terus ayeuna mah ka mana? Oh rek kasih Neng, rek ngobrol orang rek bebeja. Oh, heueuh sok atuh kenapa? Lo guys gampang.